pes saha eta dilieur Kolongo sakedik lebat gening jol-jol gening lebet tati pengkersi cekap aing manitos conggah ieu mah nya gening jalan dapur atuh masih tinggal kan laga parawan kene anu mah ting-ting pantesan alit eta salira campulur sok gombal eta mah yang caket heula teu acan ieu pilih haram yang caket heula gaya itu izin ku bapak guru iya tante aduh gening tante atuh bapaknya balik deui ari nu kandida mama nu tos lihe alah sok rayuan ongkong eta papa ngaran alah sok gombal ngarasa kaduhung sagala kaduhung sacenel leres henteu kan leres kaduhung bohong ya atuh kan kumaha upami ngaros kaduhung atuh sing euy akang teh nya bageurna datos urang teh tos karolot kieu oke ohon atuh sing euy nepi ka kolot teh mani ganjen wae ieu mah tiba heula oge centil centil tak kumaha ulah sok kitu yang aya mah rek bener asal kersa kumaha salah jeung kieu ari papa jumpa mama kumaha salah abdi mah teu percanten dek sama din arian sama anu tos lihe kumaha cenah eta kersa dibalikan deui dangu ke nyaanya ieu sok mun papah teh balik deui puas piraku aduh ari sok horea si papa masuk kareurewas ongko nganyi nyeri wae si papa teh sapa panjang tah kitu wah nu penting masalah kerja dangukeun deui ya Pak ya baret tuh ge papa kumaha baret no aya yang teh ye sok nganyi kadangun teh ka kuping abdi alim keneh wae atuh Allah ku papa eye teh dirujuk deui tah ka kuping teh ya tong sok ambek-ambekan maneh anger wae ambek teh baheula teh teu euy loba emosi aduh mama kunaon atuh aduh sing mana pang dibuka naon nu nyerina naon soal beteng papa teh alah sok seueur alasan eta mah tos ngadahar itu tuh tadi teh naon itu urap meureun tos nuang urap tadi ti buku iya sacager doy Allah
sok alasan lamun mama kersani balikan deui kumaha salah jeung teu acan abdi mah teu acan kersa teu kalias teu bukan aneh teu acan atuh sok abak-abak dia angger wae abak aduh itu apaan itu sendal teh kayak baheula pangmeserkeun itu ayeuna kuduna ganti anu anyar sok ambek-ambekan yang diperhatikan ongkoh bogo hayang diperhatikeun kekejek sagala ieu na masih heuras henteu tuur iya ari bareto mama kumaha cenah eta papa teker bumbu sok olo-olo deui kabungbulengan segala anak-anak kalau ayo bakat padahal mah colohor bakat sentil aja nama kumaha eta papa reba balik pikir dangukeun deui ye akang saya abdi alim akang alim aduh mun abdi teh ya malah balik deh nah ibarat alim abdi mah ampun bukan maneh aduh ari kolot abdi mah kolot terujukeun ka akang Terujuk. teh mending kurang kabur terujukeun ka engkang kurang kabur yuk saumur-umur terujuk sepuh abdi teh di kapungkur oge ka akang teh da calak culu akang teh tarana pakahan ongkoh alah abdi moal papa mau satanel pisan ngalanggar pepatah kolot ngalanggar pepatah kolot sieun doraka papah ieu abdi mah ye abdi moal kersa diruju deui ku papah ieu tah abdi mah ngalanggar Jaya. pepatah kolot moal di sidoraka alim eta jangan sombong teu sombong abdi mah leres kan dong banyak teng alasan meta ari sayanya kumaha cara saya eta engkau punya pepesan gening papa teh terangan abi atuh ka dieu kacedet kacaket ka dieu iya mamah gaduh pepentaan mohon kacaket bade mohon hoyong naon saya atuh abah hoyong naon saya abah-abaheun geuning abah tidak apa-apa wios ke papa saya abdi mah seueur ka hoyong ayeuna teh duh hoyong naon saya usum ayeuna teh naon nya nyapanya BMX mohon hoyong HP anu sae ku akan bakal yakin asal engkau setuju kan hoyong BMW naon kitu tah BMW oh BMW salah oh saur tukang ngedang naon sana tadi teh digawe oh digawe saur teh tah laras akang seueur abdi teh sareng akang teh teu kenging calak culuk saputus kaping sing bager sing soleh ayeuna mah abdi teh nya tah kahoyong teh seueur kitu tangtot ku akan bakal dilaksanakeun
leres abdi teh ke tempenta. Banyak kerja saya. Ulah calak culun saya. Geuning uyeuh teh. Banyak atuh nu akan jadi hura. Papa teh kayak calak culut teuing ya murang kali tos ageng. Saya mah Teu izin ku nenek. Aduh. Papa teh kayak seueur teuing ka Bogor. Teu izin ku neng. Papa eta sumpah deui Sabaraha kali sumpah. segala rupa pamertan Pahayu urang kalebe atuh Pak. asa Eta ipekah bade nuhun anjeun kasah. parancan teh boga Teu ada. rek balik jajan tukang ojek itu dibayar Ka Bapak Sartono aya itu. Bapak Mantri Pak Sartono aya. ojek jadi dibayar mah Bapak Mantri Sartono aya bade masihan ipekah cenah. nyanya perlu Bapak Mantri, ya Bapak Eye bade wih deui manawi haruju deui teu gaduh kangge ipekah. Ulah bendu Papa Enye. mal bendo Abdi mah ukur ngadoja. Pengadoja Bade wae. nuhunkeun ipekah Kak Bapak Sartono nyapahnya. nyanya mangga Sareng Bapak Sekdes ah bapak haturan mah urang cuang kalebek nuhunkeun ipekah ka Bapak Sekdes. Sareng ka Bapak Sartono. Cing jeung Kang Uli. Papa, teu acan teu gaduh ipekanan teu. abdi teh gaduh Bade nuhunkeun abdi teh nya sok ka Bapak Sartono aya kitu. aya Sareng ka Bapak Sekdes. Haturan Bapak Sekdes kapayun cenah Ci. Iya, Alah, Papa aya teh gaduh ipekah kanggo ka abdi cenah. ayalah Abdi kersa diruju deui asal aya ipekahna. Hatur aduh nuhun. bapak hatur Bapak Sartono aya. Hatur nuhun. hatur Oh, Bapak Sekdes diangkat. Oh iya Bapak Sekdes. Ya, ipekah kanggo ipekahnya. Tah, engke ka abdi keun. Bapak Setianto. Bapak Sekdes haturan cenah Ci. Masih kurang da teu kenging sakieu mah. ada mohon lepet Akan jajabnya apanya? cilidang dos mohon lepet cilidang dosan Kanggo ka Bapak Sekdes kapayun. entan Kanggo Bapak Sekdes anu bageus. Cobi kapayun. sabengketan Aturan Bapak Sekdes. Manggauna sasarengan kanggo Bapak Sekdes anu bageus. Majengkeun seni sunat tuturunan warisan karuhun urang. Warisan mah Pak Sekdes, warisan karuhun urang. Ari regang kuregana bos utar ala ayah dianggoma Bapak Sekdes sareng bos utar bekerja yang aturan bos utar ari angga kuanggana bos utar anu bagus hati-hati belati beli nyangakeun mah sabrang saya lebat kaca dia makan hari nyanggakeun mah bos utar hatur lumayan kapaka
lebat kesayangan. Iri kata sang Gatot Kacawiang manah keria awit si mamuli iri kata sang Gatot Kacawiang manah keria awit si mamuli matu keget awit si mamuli ulet medal sang Sutewi waraan bingahanu taya papadana di Pati Arjuna ngangkring kang putra kaponakan Gatot Kaca saweg dumuhus ing pangkonan Rama Paman di Pati Arjuna dinira kersanangan dikasang di Pati Arjuna kawedaling lisan eladala bagja kamayangan Raden kaponakan Paman Gatot Kaca hidup parantos caos karena pangangkir paman Pinodamo dipayun maturakeun sadateng pangkonan jeung Rama Paman kawulan ditarima Raden hapunten samitaning kalepatan putra panjenengan Rama Paman sanaos di paman oge sami-sami urang Sri Malumbe Giramu manawi Kanjeng Rama Paman ngangkir putra panjenengan yetim aya naon kalayan nganggo telepon dadak sontak kalon kieu sanyana pangna hidup dionang dadak sontak ku paman teh di negara Amartapura geus aya pipit rurujit indung rurusuh geus aya pengkhianat bangsa paksada aya musuh lain musuh aya serangan di negara luar lain serangan tapi pengkhianat bangsa wallah paksad paman saha kumaha naon saha jelmana geus jadi pengkhianat negara Amartapura eueuh deui jalmana teh leutik petekel wallah bajuna hideung diiket beungeutna beureum pengkhianat bangsa jelmana leutik petekel nganggo baju hideung diiket beungeutna beureum eta pisan di mana ayana biasana sok aya di parapatan walah moal boa tukang ojek gitu janten di mana kapanggih benang hirup bawa hirup benang paeh bawa paeh sabab eta racun nagara ditunggu ku paman leutik petekel baju hideung diiket beungeutna beureumna saha atuh jelema ieu dak koleti deuk dipaluru pukul Terpujuk kau jolang Jawete babarengan Diungal-ungal lapangan
Gatot Kacam yang maksud hamaluruh anu disebat pengkhianat bangsa di mana ayana nya ya alah tawala naon yu urang wayahna ngeureuh ieu menuju kampung Medang Kamulian tadi mana geus anjog ka Medang Kamulian urang ritual heula sabab ai kasawarga Manilokama urang teh kudu susuci heula nya atuh kudu abdas kuramas kudu salat hajat heula kudu tahajud heula ka sok atuh buru ka dieu nyong aya uting susu lumputan aya uting sasaling keran siga keur neangan hak kanen uting keur neangan uting di imah keur mewok sabutut keur barang lembok teboga kaisin lam ke dalam peti lendis dihakan teboga kaisin anu cing naon euy nu bolu nasehat nu kitu mah ucing pinter tapi jahat oh ang eong kata sieun aya nu ngaliwat ucing mun teu kabalangi tau cing teh pen manoya-moya anu kitu mah ucing yang hareupan meja oh ang sieun aya nu mariksa ucing beunang disiksa di penjara satuju satuju ucing anu sok marewok anu mak nu batur jeung aing nu aing jeung batur gebruskeun we ka penjara geus teu jaman komo ayeuna mah aya lembagana jang anu disebut KPK nu kararopsi anu sarakah teh geus tewak ayeuna mah urang percayakeun aya komisi pemberantasan korupsi oke dan jelmana leutik bajuna hideung diikat beungeutna beureum eta pengkhianat bangsa geninganan katinggal si sastra jingga benar wah wah tawala aduh kan juragan anom itu udah bila juragan anom daguan astrajiga sangka teuing teu nyana geuning maneh pot cuma pangabak coy agan tuh kudu loba basa-basi maneh luk aduh power tina budi jeung parangina merjigan ngambek kitu uduh bila lamun panon geus molotot kitu biwir bari kekrot kitu waduh uduh bila ya cilaka ieu tanda-tanda tidak nyaman hidup ini nah juragan nombet gitu peta kaulah kuciwa ka maneh kok nah kan teh kuciwa kumaha ieu teh tara-tara tisasarni tisasari goblok
Ya kumaha agan mah ari cepot masalah ge geus kajen teuing. Kajaba ayeuna mah peuting ieu mah eueuh juri. Balek atuh nyarita teh sia teh. Nyawa. Dosa naon geus ieun peta naon ka nagara Amartapura hingga Paman Dipati Arjuna ewet Paman Dipati Arjuna geus nugaskeun ka kaula kudu newak maneh jelema leutik baju hideung diiket beungeutna beureum eueuh deui samparing jagat iwal ti maneh. Oh. Jadi agan anom Gatot-Kaca teh dititah ku si Arjuna. Ulah ngajar eta nyebut si Arjuna. Teu birek deui. Sok. Tewak abdi sok, penjarakeun abdi. Tapi tewak cepot, penjarana cepot bakal timbul cepot-cepot ribu-ribu di belakang cepot. Cepot-cepot tu sanes bakal muncul deui. Pengedan maneh. Naon maksud maneh? Abdi teh pada hajat ka sawarga nuhunkeun widi ka pangaulaan ka Gusti Prabu di Puserdayeuh. Gusti Prabu ngawidian, Tuang Rama Bima ngawidian, Gusti Batara ngawidian. Nah, aya ganti pati. Bendu ka abdi malang jugar abdi teh ditunggulan jiga dianggap bola poli wae. Maneh deuk hajat ka sawarga naon maksudna? Abdi teh bener nuliskeun hak waris abdi nyaeta bapa teh gaduh hak waris di Sinyaluri ngan hanya kali itu waktuna menera ripuh pisan. Alah Ulah ngajar maneh ulah ngawiwirang Pandawa balik asalnya moal bisa kan balik moal bisa naon maksudna abdi kana ngawiwirang Pandawa lilima. nah maka jeung wirang pano Kadua kaula urusan tapi anu paling utama di mana Paman Dipati nugaskeun ka kaula hek teu dilaksanakeun apal naon anu bakal dilakukeun ku Paman Dipati Arjuna, naon tindakan anu bakal tumiba ka kaula ka Gatot-Kaca. oh jadi agan teh sieun Ulah ngajar balik sepot moal biasa ulah ngajar deuk ngalawan ka kaula sanes ngalawan binatang maneh kudu diperkosa. masa jeruk makan jeruk Ulah ngajar hayang wani ka Gatot-Kaca ladenan kaula. ayo oke. Dulu Anda sebagai bos saya, tapi sekarang Anda menjadi musuh saya. Tong boro agan Gatot-Kaca kasora sakti di jaya ngerana cenah pecek batur jago cek cepot centang tu. Ulah ngajar hayang keluar binatang wedan wang kelam bedeg komane itu ngalasari mending balik ke moal sia. Aduh jangan cari mati. Aing mempayah mah teu teangan datang sorangan di kajen teuing si teh. Kali. Udah bila nekat si cepot wala. Ayo lawan kaula saya sok hayang nyaho ya. Hayang ngasaan ye juragan Gatot-Kaca teh. Gatot-Kaca teh. Awas batur. Sedep ya. Wait, wapap iya, iya. Wait, iya. Wait, iya. Wait. Iya, wait. Ayo baju aslinya. Tenaga ngora nih. Leungeunna teu beda tukang kendang leungeun osi. Naon osina? Osina permen loli teh.
Kampanan duduk. Wah iya. Kurang ajar wang gelang mana asih iya. Woi. Bolaikeun kahayang manis salamet teu bolai cilaka. Lolos. Woi. Sia modal nya aing timiluan leuleus euy jarwa leuleus kabehan teu menang digoyah-goyah aduh nah kumacena ieu leuleus duanana leuleus deh ka dieu matak tong ulah sok loba teh nyupatan batur teh kitu elmuna Malik waras ini waras caritana dewe leuleus deui geus isuk sia teh waras aduh sia teh jampe wing teh agan waras tu bisa dawala teu mati cager tu bisa dawala angger leuleus teh mah ilmu dewek mal waras geus lain mah cager buat asrajiga dewala waduh hebat ilmu maneh ye atuh mah santrena ge lawas abdi mah kan di mana mas santre Gunung Sugih jauh baik atuh lamun kitu kayatana kaula bakal ngadukung kana kahayang maneh ngan ati-ati dek ngawiwirang Pandawa 5 aduh nuhun agan aduh saya moal bakal sieun saur abdi bade neraskeun lampahan abdi bade hajat ka sawat bral ku kaula dilingling acayu da manyong hayu buru-buru manyong hayu atuh heuh dewek mah ka cicing wae buru-buru manyong buru-buru sia ayo bisa ya bahaya kalau bakal ngelilih ke Hanrawiati kareng hayo kareng udah bila hayo kan Astra jingga udewala nalagareng si horeng si manaka horeng di mana ngudag cita-cita teh seheura halanganana lampana Astra jingga kapegat wala dia balat buta kot buta nanging kulantaran waktu sakedik ieu wala dia balat buta tiasa bibarakat tawuran si horeng si mana horeng jenggereng para wala dia balat buta teh nyata ciptaan para dewa keur ngahangkal Astra jingga kocapawen tening di kadatun himawat yang ngotipati jagat nata di deus panci nurada kakang Batra Narada adalah adik aya naon tadi guru lenggah heula Kang Panji mangga
deui bade baturang Romaos ti kabodohan ti rombongan ti abdi sabarakan nyanggakeun sabrang salaya lebat kaca bemaha lumayan tapi lumayan lebat saya makan Kakang Batara Narada Allah tara unyuk sumangga di guru pun kakang maturakeun sembahong arat sanamaya diterima Kang Panji hapunten adi guru manawi telepon dadak sontak ieu teh aya naon kieu Kang sawarga genjrong patamanan maratala para widadari pating jelit ieu teh aya tangara anu kirang sae laras karaos si geuning gempa bumi longsor di mana-mana adi ya atuh kedah kumaha ieu teh ngungkulanana barang ditinggali dina kaca trenggana wisaya geuning ieu teh aya hiji karaman nu bakal hanyat ka sawarga karaman nya ngan ieu karaman teh lain situ lain si eta atuh saha adiwi geuning dulur sorangan anak Kakang Semar Badranaya tak kuasa kitu eta anak Kakang Semar Badranaya teh lain manusia jore-jore Kang yakin ulang teh bakal kacawil ban-ban kawirangan maksudna hese ngalawana atuh kedah kumaha wayahna urang kedah manyuh moal manyuh mah kumaha maksudna urang ngangge jasad lemes tinggalkeun jasad badag urang kaluar sukma dabongan eta siasra jingga teh deuk nungtut hak waris sinyaluri sedengkeun baheula jangjina jeung Kakang Semar teh teu kitu urang udag wae Kakang Semarna Kang aboy subanga atuan janten urang teh kedah nganggo sukma anu lemes jasad anu lemes Kang uing wang sairana salin busana uing wang sairana salin busana busana nera ya Kang maliwaran adik Sang Hyang Manikmaya Kakang Kaneka Putra Gansang Kang Lumah Pakamal yang alhamdulillah geuning ID keureueuh mah nya heueuh alhamdulillah anyog paengan ceuk Mama Ustad teh kieu jang hirup teh kudu sabar jeung tawakal ari hartosna sabar teh ngantos waktos anu lila ai tawakal keureueuh anu aya nya ku sabar jeung tawakal mah geuninganan pamajikan hiji aya di keureueuh mah reuneuh direureuh deui alah caritana dewek teh geus nepi ka Karaton Himawat sun hong Arjana Maya sun semas abdi mugi ditampi mah cicing wae euy alah da ieu mang cari cing wae euy ada naon lagi sariawan benernya alah keur bararaeud jeung bau hitut ongko masalah nu kieu mah bautna hitut awewena
sedengkeun awewe di dia aya 2 3 oh baru teuing urusan jeung hitut alah eueuh napasan euy nyukang komo mentas mun mabok magi gorowong laksana cita-cita dewek euy laksana de cita-cita si horeng si mana horeng sih ieu jasad ditinggalkeun rohna ieu jasad ditinggalkeun suku mana nyaon ari roh teh hiji dat anu ditiupkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ai sukma ngawujud dina dirina pribadi nu dibentuk ku katuangan jeung leuteun timbul watak jeung hawana dina diri masing dawallo naon kadieu aduh ada kabar baik munyong alah kabar baik nah mohon aku aduh lempang ti Cikesal ka dieu mentas Lebak loba papangihan ya martabak pararalit koneng deus geuleuh sia nyaho engge itu mah naon ieu teh eta ieu jagatna teh jeung Panji Nurada teh geus sukmana geus ngantunkeun raga aduh kitu heuh i kosong teh tuluy kumaha ieu teh dah urang asup maneh ka Narada uing da asup ka jagatna sok atuh ti mana asupna kumaha niat ti tengah tati luhur niat suci tekad anu ikhlas pasti dikabul bis tunggal eta ning suning manjing ning wagaraba manjing sukma dening raga kaasupan suk wong loro dadi atungal beda jeung batur sulukna nya astra jika lumebet dateng jagat nata udewala lumebet dateng Hyang Panji Nurada kakang Panji Tangkorak wah gitu ulah dalen ulah dalah gitu ai ari uang dek kumaha ieu pek mane megeran yangan widadari be urang mah dek karaokean widadari dek diajak joget 7 petingan ayu urang sukan urang ramekeun gamelan gendingan sirokan mangga adiku Kocapaka sondong nitumaritis Semar Badranaya kaget kasumpingan sukmana yang jagat nata kalayan sukmana Panji Nurada ya abuih kaya naonan aya anak ngiran pukulun adi akang duanana nyun apuin nanaon nanadi
dibetieun petak ieu naon maksana akang reuas ayana nuhun make jasad anu lemes tara-tara ti sasari biasana sok nganggo gendam ramo nganggo ilham dina impenan upami hoyong pendak sarang akang adi payus kana wujudna bet jika kana nyana nah sampean luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang kakang Semar naon maksudna sampean ngutus anak sampean ngagugat nanyakeun hak bisi nyaluri ayah dugi ka kituna anak dewe kamu pisan adik hampura lain akang lali lain akang ngejalir janji karena tekad anu geus ditangtoskeun kurang sang hyang tunggal lamunnya anak dewek itu peta geus eta mah tanggung jawab dewek ngano mati teh lain komando dewek adik estuning di luar pengawasan sampean teh baheula geus janji geus ikrar tugas ngecakeun ka prabon di Sinyaluri nalika sampean gelar Sang Hyang Ismaya tugas kalam dunya keur ngejawantahake dat ingkang maha kawasa nyebarake akhlakul karimah ngajak dina kaberan nyarek dina lampah kagorengan jeung nu salah sanggup ninggalkeun sawarga Sinyaluri sanyana sawarga tong borokang Semar kaula salaku raja Tribuana wenangangkeun teu wenang mibanda laras adip sabab kanikmatan kasayan di alam dunia dugi ke alam akhirat timbulna tila lampah sareng kalakuan masing-masing jalma saya dia ayo tong loba sarita tong seueur saur hayu kurang juk-juk ka swarga mana hayu kan mani wareg hiburan kieu makang paingan jalma-jalma hayang pada kasawarga si horeng di sawarga teh loba kaahengan loba kanikmatan loba kaendahan kang nya sagala inuman uraraos para widadari gara nulis sayana Ustaz amuing cepat wah geuning eta aya muning hideung Kang Bapak teh Bapak Semar coba pindah diukna Kang atuka pangga ieu teh bisi mangisi raka ati-ati kacawil ban-ban kawiwirangan kieu dewe kadongdong rasane kapi asem
meureun kumaha cek batur teh Semar nah geuning lain teh ngilmu teh damar ajub ka batur mere panerangan ka batur mere caak rahana kahing anu ti belesek anak-anakan anak dewek geus ulah loba carita sabab dewek apal saha ilahi naon maksudna nah hadek mae hanon kolot sia teh itu adalah ulang ajar ya munding hidung wani-wani asup ka karaton urang ajar binatang kaparut binatang kaparat kumaha be da kaula maraja kawasa dek ngomong nanaon ge raja mah bebas mun teu salah ieu teh nu jenengan Kiai Semurnya tapi kaki itu eta si amuing sia teh naonan pikiran teh lah kurang sababarang daharna saing kurang pageh parang sandang boro-boro seubuh barang dahar sakalian jeung PPT kepan perebut bae jeung bapak da bengana bapak masuk licik bae amuy buka kartu kaula ge hayang hirup senang jiga batur hak kaula sangsara hak kaula hirup bagja teh kumaha kaula anjeun ulah pipilueun kana hirupna kaula abuing puja cing eling jang cing eling jang sing sadar hirup di alam dunya teh aya 3 pangabdian kahiji pangabdian ka diri pangabdian ka kulawarga katilu pangabdian ka nagara malah ditambah deui pangabdian kanu nyiptakeun kanu ngayakeun jeung kanu ngeuweuhkeun jang naon ilmuna sabar jeung tawakal naon jajampeanana syukuran naon lampahna tumarima jang sanajan lubak libuk loba harta banda bro dijuru bro dipantong ari hatena sarakah mah yakin hirup moal pinangih jeung anu disebut bahagia moal jadi kasawargaan moal jadi kanikmatan hirup pedah dikurilingan ku harta banda pedah dikurilingan ku istri anu geulis sia teh kawas tengalaman diatik tina hirup wiwaha di alam dunia bosen hirup sangsara bae keluar sia keluar ulah ngajar nangtang ka kaula bangsat binatang kaparat abuy kaing sia teu nyaho kasaktian kaula leuleus maneh ayana abuy aduh ayana ampun pukulun abdi terang si horeng si mana horeng sanes wungkul pun anak siasta jika si cepot anu aya di neraka ya teu disangka tadinya na geuning aya pukulun rama ampun tong dikieu-kieukeun pun anak pilih kamalinaan Semar waspada geuningan si jagat nata teh sanes wungkul sastra jinga kauninga aya ingkang Rama Sang Hyang karagragan cai panon Semar Badranaya jagat nata kaluar
yang Sang Hyang Tunggal. Medal saking gua garbanira wong tunggal dalil. Medal saking gua garbanira wong tunggal dadia loro. Itu aya nu kaluar Ismaya anak ama Ayah anak pukuluna nuhun pangapunten. Naon ieu teh maksudna kieu? Anak anjeun memang hak nangtukeun kahirupan deuk sangsara deuk senang. Kaula kagores hate kasentuh jajantung karampak manah kaula. Lir ibarat kaula teh nog sasayang dicanak hiji oyag gabe. Lir ibarat kapek-pek cinggir nyerina sakujur badan. Sabab kaula digukum teh incu ka dieu. Nalika ngahurun balung dina batu anu gede bari ceurik inghak-inghakan ngarampaan kahirupanana anu sangsara kaula sedih. Ngan di dieu hitung-hitung mere pelajaran keur anjeun keur anak anjeun kumaha hirup anu sanyen. Aya anakmu tah elingkeun ka jagatnata wayahna tong boro ka deungeun dalah kadulur sorangan taya tolihna. Jadi pamimpin teh kudu ngurus ti mimiti rakyat leutik rakyat meujeuhna tepi ka para pajatbatna atur ku adilna para pamimpin ku bijakna para ulama di dieu bakal nangtukeun nagara aman jiman adil makmur jeung santosa gumantung kapimpinanana. Aya anak rasul eyang ama bakal mulang ka alang-alang kumit unyuk sumangga sud. Leuleus moal jengker moal muriang moal arararatkeul moal teurak aya mah moal kulit kayu hanggan darus sayam bodas sitrudul truk keluar tina gua garba jagat nata astrajing. Amuing sia teh. Guluh aing ka bapati teu meunang wae anak senang teh. Abongkeuna centong kaleng angger we centong kaleng deui. Manik maya Kakang Semar ka dieu. Asupan gua ka pasangan. Narada kulit kayu hanggan daru hayam bodas sitrundul ati picis ati kris truk tina gua garba pancin rada kalar utewala. Kena geus kongkorongok hayamnya wayahna kaluari aduh kapina-pina teh ih sia teh ka anak teh sirik wae teu meunang we anak senang teh aja cing ieu urang aja cing gos ya aja cing gos
urang babarengan rempuk cukup ongkoh nyarek ongkoh ugat egot naon aki-aki teh da beuki dewek karena hiburan mah kaneka putra Kakang Semar kadia asupan deui nuhun Kang Semar upami teh sampean meureunan kumaha ieu jagat nata swarga maniloka mangkaning dirajaan ku si Cepet Durada Gelo Patamanan Maratala tatanan Korsi Gading pabalatak teu palaruku ampun Kang Semar nah naon maksudna tapi nuhun Kakang Semar parantos tiasa nungkulan ieu masalah nuhun pisan Kakang Semar Badranaya cincang geling manu cinggel cingetan nyepos kata hop lain unggal dalang ai Semar ngomong nembang wae narada nembang wae kuring nembang teu meunang goreng sia mah teu kabagian lagu Kakang Badranaya Kakang Ismaya atur nuhun si horeng kajudi ku kaula rumasa kaula ge memang salah Kang rumasa kaula jeledara kadulur sorangan boro-boro kadengeun rakyat leutik jelata anu di mana-mana kasampean teh beut ngantep parep sanes kitu adik akang mah jeung pun anak parantos dipasang pager iman kangge hirup tumarima si horeng hirup teh keur pangabdian tong boro akang malah adi salaku raja ulah genah tumanina hirup di awal di akhir aya tanggung jawabna naon apalah anu geus teu perbuat jaga kitu bakal aya hitunganana anjing budug maut aduh mautna di bilatungan tapi manusia mati salain di bilatungan bakal ayam balitunganan tak itu kade kudu ditansepkeun iman takwa tauhid di kana maha kawasa teh lain ungkul dina ucapan dia nya ada geuning pan aya geuning sok dalil jeung dakwah dalil jeung hadis teh dijarwalan wae ai kalakuan mah euwah-euwah Bapak heukeun bae teh mah batur ai pagawean tukang dagang iman tukang dagang takwa sateh mun ai kalakuan tukang ngaganggu pamajikan batu ulah teteh muhun Bapak mun urang sadar pasrah kana maha kawasa dibarengan syuhud ka Gusti yakin bakal nutup pintu pinarakaeun ja somohon Bapak ngan geuninganan si horeng si manah horeng ngajaga pager iman teh berat heuh sabab eta kudu dipigawe jeung kudu make kayakinan nu disebut ajaran agama Tungguin Bapak di rumah saya Bapak hampura Bapak ku dewek di hampura tuh minta hampura ka mamang hidup ing pamalu maya abdi jabalan masyarakat mengapunten naon di hampura bangapunten di hampura aduh abdi oge sami nuhunkeun di hapunten mang di hampura teu naon sarajan kaula ge sarua be sabalikna mente hampura ka maneh cepot dewala nalagaren tai nama urang pantos salamet sadayana mangga kantun syukuran be
urang murag timbel dabongan karesep Kang Semar teh sanguna sanguliwet kalayan belum pedah nuhun kiat ya alhamdulillah rupina ieu carios parantos nutup mung dugi ka dieu ucuy salamet anu ngahibur salamet anu dihibur pamudah-mudahan ieu paguyuban Pasundan Kabupaten Brebes Nanjung kalayan dipibanda ku sadaya warga anu ngagaduhan bahasa indung nyata bahasa Sunda hayu urang keureuh deui tatanan kasundaan urang jang atuh mudah-mudahan dina nggoning lumampah gumelar di alam dunya teh urang aya pager jeung aya tuntunan ti mimiti kalakuan dugikeun kana ucapan mangga masing-masing urang tata ngalah salamet bidunya wal akhirah amin Allahumma amin cunuk kana pintu waktu anu tangtu datang mangsa nu utama pinetik kembang sinebaran sari tutup lawang si kotaka merdeka.